Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang anu munggaran dina pangajaran bahasa Sunda. Pangajaran bahasa Sunda anu munggaran dina kurikulum bahasa Sunda kanggo kelas 8 nyaeta pangajaran rumpaka kawih. Sateuajan urang lebet kana pangajaran rumpaka kawih, kedah kauninga heula ku urang sadayana kompetensi dasar anu kedah dicangking ku urang kalebet tujuan pangajaran tina ieu rumpaka kawih. Urang mindeng ngabandungan kawih atawa lalaguan di sakola. Biasana dina pangajaran seni budayanya. Guru kasenian sok ngahaluangkeun nyontoan. Anu saterusna breng diterurutan muridnya. Dina radio nya kitu deui. Sok aya jam khusus siaran kawih. Atuh sanggeusna loba televisi lokal ngadeg di unggal kota kabupaten di Jawa Barat. Kawih Sunda mindeng ditayangkeun deui. Malah upama searching kana internet khususna website YouTube terus naon deui nya dina Semule, dina Sing, terus dina naon tah panama seueur pisannya eta teh fasilitas-fasilitas media sosial anu nyayogikeun hubunganna jeung ngalagu gitu. Tah, dina pangajaran kahiji ayeuna urang diajar rumpaka kawih teh. Tangtu anu raket patalina jeung pangajaran bahasa atawa sastra Sunda. Perkara ngawihkeun atawa ngaringkeunana ari kawih-kawih nu geus populer mah sarerea oge geus pasti bisa. Atuh upama hayang khusus diajar ngawihkeunana tangtu dina pangajaran kasenian leuwih antebna. Ayeuna baris kapidangkeun conto kawih. Sumangga urang dangukeun sasarengan. Kakayon jadi lantaran urang jaga urang rumah ngocor salawasna wari niti wancina ayeuna ninggang mangsana samiu sabilulunan raket sauyunan gunung gede situ gunung tatak panjang kakoncara urang jungjung silik jupung silik bela sanagara Sukabumi yang dinuangi tawis matri
di daerah Bandung mereka tukang lalakon lawas nembongan buka menang ketanjen simpai kaheman rai implengan halang tembang kasmaran tuh kagembang kapi cangcang kapi dangdang mereka tukang lakon lawas nembongan buka menang keranjen simpan kaheman sapa pahit sama manis asih duaan sakedar lisan sejak hidup babarengan patarena tangan cinta makan kembangan secarit pagi janji bakal sebuyunan hanjakal berimpian mugi Gusti paparin kakiatan bray 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 muga sincang bray 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 lalakon urang Tah ayeuna urang sami-sami mikawano kana rumpaka kawi. Naon rumpaka teh? Rumpaka teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Rumpaka kawih Sunda mah tangtu bae dikawihkeun. Upamana kadinya rumpaka kawih teh diwangun ku dua unsur, nyaeta rumpaka jeung kawi. Rumpaka rakat patalina jeung sastra atawa puisi. Ari kawih rakat patalina jeung karawitan nyaeta seni musik. Tah dina pangajaran basa mah leuwih museur kana unsur rumpakana. Anu kaasup kana widang kasusastraan nyaeta puisi. Sanajan kitu taya salahna upama urang bisa ngawihkeun rumpaka anu keur dipedar dina pangajaran basa. Kawih Sunda teh aya dua golongan. Nyaeta kawih Sunda buhun jeung kawih Sunda kaayenakeun. Upama ditilik dina waditrana anu digunakeunana kawih Sunda buhun mah umumna dipirig ku waditra tradisional saperti gamelan, kacapi, calung, suling jeung nu sejena. Anu kaasup kawih Sunda buhun diantarana kawih dina keliningan, dina degung, dina calung, dina kacapi suling, dina jaipongan jeung rea-rea deui. Iwal Wanda Cianjuran sanajan dipirig ku kacapi suling oge teu kaasup kana kawih, tapi Cianjuran mah kaasup kana tembang. Ari waditra dina kawih Sunda kaayenakeun mah dina zaman modern umumna dipirig make waditra atawa alat kesenian sampeuran. Beh dieu saperti gitar, orhan atawa orkes sapuratina. Wandana aya pop, dangdut, blues, keroncong jeung sajabana eta kaasup kana wilayah karawitan. Ayeuna mah urang museur bae kana rumpakana. Bagian tina kasusastraan Sunda. Tah nembe pan hideep parantos ngaregepkeun naon rumpaka kawi nya. Tah dina laungan nu kahiji ayeuna mah cekap wae hideep kanggo ngaapresiasi rumpaka kawi anu didadangkeun nembe sateuacan materi didugikeun. Nah lajeng engke hideep ngawaler patalekanana ku apa disadiakeun dina aplikasi Google Form. Ku hideep kantun dieusian dina eta Google Form nya. Tah ayeuna mah hideep
dangukeun deui laguna atanapi searching milarian dina YouTube atanapi dina Google judul lagu nu nembe. Ya, 2 lagu nu nembe teh naon judulna? Lajeng diserat tah rumpakanna teh janten aya 5 hal anu kuhidap kedah di cangking tina lagu anu tadi anu 2 teh dipayun. Nu kahiji naon jejerna, nu kadua saha penciptana, nu katilu kumaha watak eta lagu, nu kaopat nyaritakeun naon eta lagu, nu kalimana pesen-pesen naon nu hayang ditepikeun nya hartosna pesen-pesen sosialnya, pesen sosial naon nu hayang ditepikeun ku eta lagu. Cekap sakitu bae nya anu udah dicangking ku hidup mah dina lawungan nu ayeuna mah gitu. Atur nuhun parantos ngiring pangajaran sareng Bapa dina pangajaran kawi. Tepang deui dina pangajaran dina lawungan anu kadua. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.